Nah sebab malaikat teu asup ka eta ieu mah. Tak bahasa Kanjeng Rasul, baiti jannati, imahku adalah surgaku, imahku surga teh mana? Imahku dipakai salat sunat cek tadi teh. Tak Kanjeng Rasul mah amaliana datang waktu subuh salat sunatna cenah ayeuna di bumi. Jadi ka masjid teh salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat qobliyahna cek tadi teh subuhna di bumi gitu. Urang kumaha boro-boro qobliyah da budak lagi sampai subuh. Itu boro-boro salat sunat lumpatan 30 detik henteu leuheung salat subuh keneh mah. Itu nya setengah genep budangna. Qobliyah moal kabur beak waktu naoge. Kitu oge ieu. Ya Allah sok nyuguhan bentak bener ka Banten. Bener lamun hayang anu ka Banten mah. Itu tinggali nyuguhan mah di Banten. Kumaha si Pribados ka Banten kaniis. Itu namina Saison Haji bin Mamahol. Eta di mana na panggung. Itu datang tamu teu kali sampeurkeun. Itu eta santrina pun aya salapan. Teu bisa leuwih pikeun ngahibah hungkul. Itu mawa sangu teh jeung sangu teh masak langsung datang pos padang. Barisaan teh sanade tumpu geuning jeung teh dieu ulangkeun golosarkeun sahabat. Masyaallah. Eta moal ka ditepangan lamun candahan. Beres sedahan lembek Saison Haji teh. Banyak ingkong ramina nepangan. Itu oge kadang pisan mama sholawat. Itu kitu teh sami datang padinya subuhan heula dahar heula itu nembe beres dahar urang teh ditepangan. Itu dipraktekkeun di imah menang 2 poe ieu dewe. Beak segala. Oh, cuma ngahajakeun ka imah katon nyaku gitu. Itu dah hesek namanya. Gitu eta kuat saya bahasa ieu jelema datang tadinya peng teu dahar diusir pas mati rezeki kira gitu dia tadi langsung mangkat dia balik sini eta dia terdaang tadi ulama aja teu mulia Allah di Allah kabeh masyaallah pohara urang hesenya itu salamun pas marangan ada daang ai kawak aya tamu kada ditawaran eta ge tawar warung lamun kamu nu ditinakeun bener kamu ditu teu kamu mah dahar mun putak-putak teh ai sangguna 2 piring itu gara aya tamu muliakeun tamu kake mah lama jeung eta urang non pedak da gitu ya Allah datang budakna yang nake nanya gitu ya mak cenah kenuan lamun tamu geus beres gitu tamu teh keur dahar nembokeun deui budak teh lak duaan teh ya Allah cenah yang daang pedana teh daang sama cenah geus pocelan pas lak-lakan teh ternyata dibalikeun pedana teh mah geuning dibalikeun pedana gitu sieun beakeun mun cek namanya sieun tadi teh naon hatosna tah samoga mungkin sama mumpung mungkin nu aya ulah di teuneun maka cenah aya tamu kaluar dapat eta itu karaos kusin Pribados naon hartina Allah Subhanahu wa taala mere cek tadi milik rezeki kamu beda karasa ieu satahun-tahun kaina kumaha karasa itu hapunten para lu sok ayeuna sok kaba'i sok daukap jalmi anu heula rencang-rencang ceuk paribasana anu kedah urang disugemakeun bahasana bari kuliah bapak eta teu boga mah eueuh we ditanggung bener eta ya ninggal panggil rumah atuh gigi teu boga mah eueuh we teh ninggal aya itu sok datang deui ya Allah oh teh teu baca-bacana aya eta masyaallah ieu karasa ieu sok geura mentakan datang ka hiji imah moal mungkin ceuk Allah Subhanahu wa taala eueuh milik rezeki nasi tamu mentak jelema datang ka hiji imah teh nyuguhan banget berarti eta mah kupet paket jahe sebab buah pati-pati datang lamun teu diberes dipikeun nyuguhanan sok da kitabna aya karasa kusun Pribados gitu dinaon cenah dibuktikan benar kana mah eueuh datang oge ninggal urang aja cenah datang gitu maka cek tadi teh ieu kadar-kadar ukuran keyakinan urang Allah cek tadi teh geus mere rezekina tamu naon sebabna sebab bila mana datang tamu kunaon make kudu diseugumakeun karena ieu tamu teh hiji moal milik rezeki nu kadua anak rek mawa dosa urang mah hadena mah ieu mawa rahmat maghfirah Allah tamu teh paling terakhir katilu rek mawa dosa si ahli
imah dibawa dosa ahli imah teh ku tamu terus kumaha pangih kakalen pangiwahanan dipicen eta dosa tak penting ku disuguhan tapi kalau minta imah tatangga gitu dia tadi subuhan kata hayang teuing kopina elana tatangga lain naon sebabna kan balik we dosa meureun dewek ge loba dosa pernah datang ke disuguhan kelak dewek asa rugi dewek teh ieu lamun secara dohiriyah cita dieu teh maka sok pikeun perkaraan dipinaon ti kahayang supaya bunga ieu tamu masya Allah tah gitu mentakan muang gurangan milik rezeki nasi ahli imah lamun daek cek tadi ngamuliakeun kana tamuna supaya betah tamu teh kumaha betah teh mah tajo we geus da dieu atuh oge naon sebab di urang mah asa betah ku saliwat naon betah ku saliwat teh cek tadi sakadar-kadarna namu dina waktu saatan sok sugemakeun naon karesepna tawaran bade kopi bade susu paksakeun bahkan mah aya dua perkara maksakeun keluarga unyang anyuk teu meunang aya eta teh secara ayeuna tasawufna secara tasawuf cek tadi teh mana maksakeun hayang nyugemakeun tamu cek keluarga unyang anyuk teu meunang haram hukumna mangga cek tasawuf tapi cek dina ayeuna qaidul iman dina iman kadongkapan guru naon wae ge bakal disuguhkeun sebab urang moal nyaho kana ayeuna tata cara agama moal nya kahormatan Allah lamun teh guru eta mah keyakinan kumaha secara tasawufna ulah disandingkeun tasawuf eta mah itu apa di iman eta mah di urang dina iman itu bentar kalau aya guru hayang tatangga ge copot teh pencitan gereja mah yang penting urang juga mah makeun ngan asa samawana itu ai kadar-kadar keneh mah keyakinanna teh kudu kikituan geus sayana ieu mah yang murutan ka unyang anyuk teh meunang kayak gitu mah eta sebenarnya lamun kadongkapan guru masyaallah naon ge bakal dikorbankeun itu kan pengadilan lain sama itu kan sakabehna cek tadi sok sebab budak tangna hukum ge mawa ilmu mawa rahmat mawa maghfirah rek mawa dosa urang diberkahkeun jelema sok hiji imah sok katamuan diberkahkeun dijamin tapi jelema boga imah sakumaha de tara katamuan piseun tak kudu hade jeung tatangga teh tadi kieu tak silih sabaan ajangan paribasa ngopi ya Allah ngopi teh teu pirang ngopi teh meuli ku 2000 perak kana ondang kurang yuk urang ngopi gitu asa diuk cali ngobrol di dinya masya Allah urang perkara mah di imah teh eueuh nya aya di imah ulah we katamuan teh senyaman mungkin di imah teh jieun naon senyaman mungkin teh jieun tempat pikeun ayeuna urang datang kamu itu sadiakeun porsina sadiakeun itu ieuna gitu nya mantap cek tadi mana deui